lantaran solid keayaan pondok pesantren mah. Pondok pesantren teh aya manajemen gaib. Siapa teu arti. Pesantren mah teu bisa diorganisir, make zahir teu bisa. Sebab naon? Pemimpin pondok pesantren kudu ahli Allah. Ari pemimpin pondok pesantren zahir NU pibukieunana secara zahir. Pondok pesantren mah aya manajemen kalbu, masyaallah. Aya lentera hati. Tidinya lah bakal mengakui karena keunggulan dijadikan pemimpin. Teu kudu dikedalkeun dina lisan tetapi kalbu. Inilah pimpinan kita. Inilah pimpinan kita. Selalu nyana memohon, meminta bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Ieu kadar sinarna lain sekedar kecamatan, kabupaten, mungkin dunia. Jeung memang aya manajemen kalbu. Ukuranana leuwih konkret. Tibatan zahir. Urang lamun nyaritakeun ilmu kewalian aya kutub. Aya imamani, aya mukhtar, aya autad, kutub hiji sadunya. Aya imamani masyrik jeung maghrib, dunia dibelah dua, pemimpin masyrik hiji, pemimpin maghrib hiji. Mukhtar tilu, dunia dibagi tilu. Autad opat, dunia dibelah opat, sebagian. Kemudian aya nama kitu eta autad. Nah abdal 7, wali abdal teh 7. Dunia dibagi 7. Tuh. Tina kutub kadua, katilu, kaopat, katujuh. Terus kadieuna nujaba, ukoba, uropa, nusunah dan lain-lain sebagainya. Paling handap wali ialah rijalul gaib. Nu diarangkat ku Gusti Allah jadi wali-wali. Tah, ieu tah Haji Pendi geus diangkat jadi rijal. Ngan teu make gaib. Jadi rijal. Rijal teh artina lalaki. Rijal ente pakai gaib, rijal zohir. Diangkat. Nah, dumadak urang mah kuari kapan teu nyaho, teu kadenge, teu karasa. Lamun gunung jeung gunung bisa ngobrol, batu jeung batu bisa ngobrol, tangkal kayu jeung tangkal kayu bisa ngobrol, hewan jeung hewan bisa ngobrol. Urang mah ngan sakadar ngobrol teh make SMS-an, make pulsa. Urusan ada dalam negeri, luar negeri bisa. Aya manajemen. Ketika aya sesuatu karumpulan para wali-wali Allah. Sarua kumpul biasa set ngan halaliber wali mah. Ai urang mapan make kapal udara. Cet. Wali mah teh hiber set. Aya nu teh datang hiber jangan. Lamun wali lamun para aulia Allah acak-acakan negara. Matak ditanya tidak kita blok iful minan ai wali sih sebenarnya ngurangan apa nambahan? Tegurangan teu nambahan. Dina rijalul gaib sakitu angkat ke maot tambah deui maot angkat deui. Haju kieu permasalahanana eta di unggal negara aya eueuh wali aya. Nu mantak aya naon cirina mun eueuh wali moal turun hujan jeung moal jararadi tatangkalan eta be cirina. Satungtung hujan basi kada turun jeung tatangkalan jadi berarti di dinya aya wali Allah. Adapun engke ku Gusti Allah tita nyingkir lantaran deuk disiksa, wali Allah nyingkir ceuk disiksa, ieu mah siksaeun ceuk Gusti Allah. Seperti deuk aya tsunami, seperti deuk aya gempa, wali ku Gusti Allah dibere firasat indit heula. Sebab ieu deuk bangkawarah jasa. Sebabnya nanaga geus ngasehatan ka umat sing hade ngan umat teh bangkawarah indit.